Menyaksikan Facebookers dipersembahkan oleh Sarimi Goreng Lemas. Lemasnya leres. Allah. Naon, Dave? Naon? Oe. Luaskan uang ini. Mari bangsat mari. Balik anggel. Anu saha? Tete. Cenah mah we leungit anggal kamari. Oh, Kumaha adeung nya? bener yakin. Ongkol jerekan mami. Dibawa ka mana angelna? Ente. Nah. Ente suka pacarin ente. Ah bohong. Si Ete. Siar teh kitu. Apa ke si Ete gedinya. Tah si Ete nah. Terus Lagi mana tuh siun. terus kumaha? Dibawa ka mana angelna? Si Ete. Ah bohong. Aduh. Tah si Ete nyukut bangsat angel. Benernya, bener yakinnya. Ya. Itu. Tah, si Ete. Siar teh? Ka mana anu siar teh na? Ciun. Jiun siar teh teh? Tuh si Ete kade. Teh. Panggil. Teh. Teh. Cos. Ai ocak ke saha? Si Entot. Sintot. Budak saha eta? Budak si Jajang. Jejang mana? Jajang Iman. Ulah sok maling anggalnya. Bisa dipolototan. Alah. Si itu tuh mana cacing mana udah? Hei. Hah? Oh, kok disarekan mami. Buru. Sok carekan sama mami. Ulah. Omongan udah kayak paus. Dia lungkeun gitu. Paus. Mana paus mana? Bobo. Kok udah mau Kamu ayam mah. Moal. Sok atuh. naonnya kan Mang Adeng gitu. Naon lah kemadeng. Bari ngambek atuh. Sudi. Di balik gue atuh. Siapa ke mana? Mau benek Siapa ke mana? ya naon si atuh heula mau dilakeun si atuh da naon teh siang masa rame itu Nah. Iya, Mang Adeng mau. Aduh, angel anu mah ewe. Nah. Naon Itu goblok? tah. Naon goblok sih? rame Naon sih? Anjing wanian gitu. Udah wanian udah. Itu Ai kapan ngurus mami kumaha eta. terus ieu teh siah laporan teh siah laporan Itu Pak RT dangukeun. teh siah laporan ka ai Naon? maewe leungit Naon bantal disebut? Ya teh Bandungan heula atuh, da mah punggung. maewe leungit bantal Terus leungit bantal teu pian teh laporan Ya. teh maewe leungit bantal ayo naon musuh? biar ke keur bantal Mang Adeng Ada abi ambek udah. Cik, ka mami iya wani tuh. cing ka teh siah Cak ka mami sia. kan teh siah Iya goblok. Itu ka mami sia. Alah, Cak. Itu alah. oh mau angel bae. Iya si Tete me. Mau angel bae nya. Alah. Naon sih? Itu kan itu ya. Mau angel bae we. Itu si Tete. Bohong. Naon. Cing bener, caku. Nya Eta aya RT saya apa-apa di dinya mi. yang kata bantalnya dibawa ke mana Naon sih? Kita aing Itu mami nu ngomong. dapat bantalnya Dibawa ke mana bantalna? apotek Dipakai naon di apotek? lebih patikeun. Astagfirullah. Nunda. Asideng. Di mana? Obat kita Balik pisan ieu mah. Kayaknya teh bener. Cete. lain eta bantalnya dibawa ke mana Naon? tadi Naon sih? Anjing manian udah, mau tetan udah. teh siah Sia selain goblok. bantal dibawa ke mana teh siah Maewe neangan. ya weh neangan Paya teh udah mau denge. Ya. Tong udud wae. Batuk. Kadangan. Ngenang. Tas kopi gulaan asinan.
Ya kumaha bantal tadi dibawa ke mana? Benerna. Bantal Itu Pak RT dong. Nah, bantal dibawa ke mana? putar lagi. Nggak jadi damai aing ah. Lain Terus damai-damai aduh. gitu. Ayeuna teh keur di teangan. Muntang ka Pak RT, Pak neang ke Mang Adeng nyokot bantal. Kok saham? Aing mah dewe kok. Cepi. Teh sia teh laporan ku Mang Adeng dibawana. Tah enak ku tuh Mang Adeng ditanya ku Pak RT eta. Aing nah. Manjangan. Aing kurang geus. Bantal dibawa kawan. Itu dia. Ih, Ami. Cok sik. Kata-kata teuing. Eta mana manjangannya ka mami. Itu tuh ka mami sok. Sok. Eta ka mami. Kieu ah. Kieu. Makan babi. Milih. Naon teh ngangkut ka bab. Ini geus anjing. Aing geus ah. Eta Itu kan cicing. Naon aing kurang di mana sih? Di mana boleh? Bukan, mi, putar mi. 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 Nah, Kumang Adeng dicokotna oge bantana. aing masalah urang. Iya, kedong. Anjing. Sama yang digantian. Aing nama sah. Oh, tukar tempat gerak. Ami belah dinya. Partai belah. Iya. Kaiti. Oh, Sok guru kumaha teh. oh, gitu jangan. Guru bantal gantian. Sia nanya. Bantal di rumah ewe di baku Mang Adeng. Mi. Jelasin dulu lah. Dia udah bantal aing udah. Bantal Sok guru atuh bakal mana bantal teh Ujang, Kasep. Anjing hujan dampal. Hujan dampal. Awe apa pete? Nah pete awe pete mana pete? Pak RT. Naon sia gol kita duduk. Coba cerita naon. Sete. Ah. Duh ah, Cicing lagi ya. Kita tahu gerak. Masalah teh bereskeun. Gantian heula tuh gantian heula boga Aduh, kumaha gantian eta. heula. Di tengah, madang di tengah. Tengah mengadeng itu. Di tengah. Itu tukangnya. Pada ini masalahnya mah iya. Iya, Eta mami mah. Leungit lagi. Tuh ada. Ibu gua lagi. Sia. Lama-lama cerita goblok. Awai gopok euy. Sing wae. Sia goblok. Ieu nanyakeun perkawis bantal di sana ka mana? Ayeuna aya di mana? Apotek Siange naon Ujang? kiri kanan. Kiri kanan teh naon? Ieu mah perkawis bantal, nepot bantal kumaha jalmina ka kiri ka kanan. Ini pertama main Persib di Bandung. Ieu mah bantal can versi Bandung, bantal abdi menaros teh sia. Ka abdi Pak punten bantal mewah di sana Mang Adeng tadi siang. Oh, Pak RT na naroskeun. Hayang digantian. kita teh dengan hayang naon? Hayang digantian. Kak Gantian ku duit. di bank nyokot uang 1 juta. Bikin anggel bantal. Jangan mau. Hoyongna ieuna di gantesan. Aing apa eueuh tuh maka kafe goblok aing deh. Aing teu boga duit aing ya. Kapan jaga di. Di gantosan. Kita telepon lagi. Oh, Eta we senang ka dieu keun. kira mi. Halo, assalamualaikum. Salam. Ayo naon? Bantal leungit. Batal langit. Kumang Adeng. Iya, tangges, geus meulikeun. Dipesan. Ku lewat naon eta? Anjing udah goblok aing. Awas teu boleh aing ada. Aing dicarikan aing. Eta pesennya lewat naon cenah? Ke Pak RT. Ieu teh sia teh supaya ngadangu ti Pak RT. Di gantosana lewat Grab, Gojek. Si Amoy adi aing. Apalun, apa? Mesra beli. Oh gitu ka amoy, bete minta ganti. Orang ke beli bantal hiji.
ajang kapetkeun. Tempat Aing jaga gantian pesan teh lain. kate si anjing kaki Kaca siang hayang digentosan ayeuna teh angot. Bobo. ke wape dedek kalau loba semobil. Siap mobil? Biasa ayeuna digentosannana. Biasa. Jadi paling goblok si teh. Enak sih. Naon sia teh? Ada nyokot angol. Baca cerita goblok. Tuh saya jadi pas saya itu. Ini pas ya dia lagi Iya. Ribut. Dindang. Ada geus aing. Nges. Era. Tenang kan. Siap. Ganti asa ku aing dan. Ah, ya betul. Oh, nanti kebun ayo nambut. Sama ada nggak ku aing. Terus siang ngambek di sarepan ku PRT. Beli naon mi. Bantal. Si etena teh mentong beli bantal. Bikin tah kok. Aduh. Terus aya naon. Hah? Bantal. Si aji. Alaka nyanyi. Kita si Amin yang ngamuk, Peng. Aduh, hayang molotot yuk. Ayam Alah saya sama. Mi. Aku senal we gantina. Si ieu mana utang. Duitna Aduh. dibayar 2,5. Apotek di jalanna. Di bangko ayana. Sia lo baca cerita goblok. Amang. Jadi ada kena di gentasan nama anjing we. Isukan. Jam. Tabu sabaraha bade di gentasan ana. Udah jam seberapa udah? Jam seberapa tak lagi ke Madang tah? Bade di gentasan tabu sabaraha. Mana? Jam Ini seberapa? sok jam sabaraha eta janjinya anjing teh. Jam sabaraha teh? Jam 4:30. 5. Setengah lima naon. Suntan. Ya. Isukan. Ya. Jadi di KPRT keun we, KPRT di kabumikeunana Cisiah gitu. Sia lo baca cerita goblok. Ayo. Nah, jadi kata tesan gini. Ayang beli kambing. Ayang kek hop. Stop. Ayang beli kambing, beli domba. Kene madenge aing. Jadi gitu Oh, ngalikin. aing tabu 5 gitu. Santan. Kek. Santan mohon. Ayang beli kambing, ayang domba, ayang Emang setengah 5 anjing bari dijawabkeun ka KPRT. Ku PRT dijawabkeun ka bumi Cisiah gitu. murid sabar domba. Bantal ieu mah anjing bade dijawabkeun tabu sabaraha meserna di gentasan ana. Jam 4:30 Oh, santan. subuh. Lagi kampar mono. Sia baca cerita. Subuh mangga ku PRT di atasannya. Tutup sampai ke